Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya Mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumaha jangakeun Mitra dongeng kucrit. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu upami telepat hanca nu katunda teh parantos lugika lamun geus nyaritakeun neng geugeu da eta we lamun sakalieun di dieu teu boga udud hegayang udud kabeneran aya si Mo da ngolo teh gampil atuh geus eta mah bawa ngobrol we ngeunaan kumaha neng geugeu teh ayeuna eta teh cacaritana euy panjang ngobrol ke Nyi Mumun teh kieu wah geus dikitu mah geus dikieu mah diobrol-obrol teh teuing nya jeung henteuna mah atuh sok rokok teh euy mun dirokok teh sabaraha bungkus atuh si eta teh kalakuanana da ieu teh saruana jeung Cep Bodin jeung dununganana har sarua deui bogoh ka Nyi Mumun nyalain ka Nyi Mumun Cep Bodin mah nya atuh kadulurna kasebutna ge meureun ka Nyi Mumun mah kapilanceuk paling geus kasaha tuh Cep Bodin mah keukeuh hayangna teh ka Nyi Romlah. Apa Nyi Romlah mah kaden ucup malah cek nurutkeun beja mah das kareh ditanyaan eta teh ditanyaan ku saha ditanyaan ku Bicio nah bet ku indung di dieu nya ku bapana atuh ku Gan Lurah heureui we atuh tai sugan teh mah trek jadi ku ente gitu Allah sok mamawa anu ti heula atuh das eta mah ti heula sarua memang utai ge naksir ti heula mah tapi pen ayeuna mah beda deui kesebutna ge ka anak dunungan teu naon-naon ka anak dunungan ge buktina geuning eta si Mo geuning cenah rek dipulung minantu ku Gan Muat sanu nyaho atuh utai oge dipulung minantu ku Mamang Ajengan Mukmin hayo Mitra Ki Edas nyarita kitungan gebegana hatena utai nepi ka ngagebeg lantaran piraku deui cenah upama teh mah kitu tapi lamun merhatikeun ayeuna robahna bubuden Nyi Romlah ka manehna memang bet asa barareda siga-siga anu neuneun hate ka utai teh bari jeung sok padahal utai mah teu naha teu nihi dina harti geus mopohokeun kana naon anu kungsi dikertegeun dina hatena yen manehna miharep bogoh kacida waktu harita ka Nyi Romlah teh tapi apan eta parasaan teh teu bisa laju lantaran aya kabejakeunana yen Gan Lurah Juber teh rek bebesanan jeung Mamang Ajengan Mukmin nyatang tuwe bakal diamprokeunana Den Ucup ka Nyi Romlah tah sanggeus meunang beja kitu mah utai teh mundur teratur teh lantaran heuda kasebutna ge hera atuh anak cacak kuricakan make jeung mika hayang ka anak anu beunghar komo anu kasebut anakna Mamang Ajengan mah asana teh bet jauh tanah kalangi tapi eta parasaan manehna neuneun hate ka Nyi Romlah bet kanyahoan geuning ku Ki Edas oge yen sabenerna mah utai oge aya karepna neuneun hate ka Nyi Romlah atuh ayeuna Nyi Romlahna kitu deui jiga anu neuneun hate jiga anu kasengserem ku utai da eta we lamun sakalieun dititah kuno jadi bapana pikeun nyusulan utai teh manigiak pisan teu cara bareto make jeung aluman alimen komo make jeung semu beketut baeud mah tah ayeuna mah kitu kaayaanana Nyi Romlah ka utai teh bari jeung sok padahal utai mah memang kasebutna teh nyaho di harga diri manehna para ieu
ngalayanan gitu baik ngan ukur sahinasna. Tungtung nama jadi lucu Ari lucu teh lucu kumaha das nya lamun teh mah kajadian betasa dina lagu geuning nu kieu teh geuning laguna teh lah eta geus rek ngalagu deui wae. Cicing hitung-hitung hiburan we pedah menang duit lah. Kieu laguna teh ye. Romlah bogoh ka utai, utai bogoh ka mumun, mumun bogoh ka utai, si emo bogoh ka mumun. Romlah bogoh ka utai, den ucup bogoh ka romlah. Cepodin bogoh ka romlah, romlah mah bogoh ka utai. Emo bogoh ka mumun, mumun mah teu naha nihi. Si emo kacing cirihi, tekuat ningali mumun antukna kakanang sapi. Najik-jik kanang sapi. Nyatai bakatku tekuateun untuk melompat ke kanang sapi. Edas we adik edasnya mitra kaum dangu heureuy wae. Aya teu interupsi. Hantum teh tetemangan tuh be aku temang ya dongeng teh. Mitra kaum dangu waktu Ki Edas keur tetemangan teh anu nyebutkeun cenah mumun bogoh ka utai, utai bogoh ka mumun. Jol tretet teh kana hatena utai teh make jeung aya geteran rasa. Di mana eta geteran rasa teh kungsi oge karasa waktu utai keur aya di bumina gan muatea. Nya waktu Ki Edas nyebutkeun utai bogoh ka mumun, mumun bogoh ka utai, sakolepatan beungeut nyi mumun kagamar deui ku utai dina waktu ayeuna. Anu memang ayeuna mah nyi mumun teh ceuk tadi ge geulis. Paingan atuh si emo nepi ka kaedanan ambon sorangan. Cenah pajarekeun teh mah rek dipulung minantu ku gan muat. Da memang jeung nyana nyi mumun ayeuna beda jeung nyi mumun bareto. Apan kungsi dicaritakeun sabenerna mah nyi mumun teh geulis ti bareto oge ngan pedah we dina dangdanan rada kasilep ku Nyi Romlah. Da kasebutna oge atuh nyi mumun waktu hari teh mah jalma sangsara, bapana ge pan loba hutang, hutangna hampir diunggal pengkolan, kabeh warung geus pernah kaanyukan gunung jadi bapana teh. Sedengkeun ari nu jadi dulur-dulurna, pangpangna mah dulur nu jadi bapana anu kasebut baleunghar, tapi apan dina waktu harita mah tara ieu aya nu ngareret kaki muate. Nya kasohorkeun mah Ki Muate turunan jelema Jegud. Da memang jeung kanyataanna dulur-dulurna mah leuwih ti heula balaleungharna teh upamana wae bapana Cep Bodin. Oh kasebutna adina pituin Ki Muat. Apan boga kalungguhan jeung raja kayana beuki namahan lantaran katamahan ku meunang warisanana tinu jadi pamajikanana eta bapana Cep Bodin teh. Tapi apan ayeuna mah saha anu teu wawuh jeung Den Muat alias Ki Muat. Dulur-dulurna, sobat-sobatna, tatangga-tatanggana eueuh nu muat ka Ki Muat mah ku kabeungharanana. Tah ku kabeungharanana ieu tangtu wae hirupna Ki Muat jeung bojona katut nu jadi anakna teh tangtu wae kana robahna. Matak teu aneh lamun teh mah Nyi Mumun anu cenah ayeuna mah ngaranna teh geus digenti jadi Neng Gege robah sapisan. Da memang geulis ayeuna mah atuh keur salemur lemah wungkuk mah moal aya anu mapakan we ku kageulisanana Neng Gege alias Nyi Mumun. Nah kalang ulang teh. Ya da beurang teh bisi daraguan ya. Ya duit ku Edas ditarimanya. Kalayan ku Edas rek langsung ayeuna di
hanya dibikenan we ya karunya ya ngadaragoan lah pasti aratoheun ya nyanyak gitu we atuh eta mah das pek kuring mah masarakeun ka edas omat kabeh ieu kudu kabikeun jeung deui upama teh mah aya anu can katuliskeun bisi anu kaliwat nya eta mah kari edas nyarita we ka utai teu tah teu eueuh nu coceng kabeh oge geus katuliskeun ngan iwal tina daftaran eta anu bayareun mah gitu da anu sajan-sajana mah deui di urang dieu mah urang lemah wungkuk mah ngan eta nah teu aya ieu maksud teh kieu teh eueuh deui bejana iraha-irahana rek ditulikeun deui ieu pagawean teh lantaran dah da katingali meureun ku utai oge da can rengse ieu teh kitu pan dieureunkeun heula naman atuh lamun pagawean di tuna-tuna kieu mah beres-beres nah tak gitu nah eueuh bejana gitu ti agan muat oh das perkara eta mah memang gan muat teh nyarita naon-naon jadi gan muat teu cacarita ngeunaan eta atuh anu satuluyna pan ieu mah lin tanggung jawab deui tah tuh pan aya emo jeung Cepodin eta mah kali nanyakeun ya ka Cepodin jeung ka emo atuh heueuh nya nyakeun atuh tak gitu we tuh tay permisi we ya lantaran perlu dibagikeun ya nya jungjung atuh lain ngajurung laku ya kemana sih Bibi ya rek permisi we ya har itu nah bade ka mana heula atuh jang edas ari taeun teh kelanan apan itu keur nyangu heula Bibi teh sawes bi lah ya da ieu periogina mah pan ieu kurang bagikeun ayeuna nya jungjung atuh karunya bisi di daragoan makaning ku geus lila pisannya mun Bi lah gitu tay Bi permisi ya assalamualaikum atuh waalaikumsalam cenah ceuk bicio katut utai leos bae ki edas ngaleos turun ti imahna utai anu saterusna rek ngabagikeun duit ladang digawe anu geus dibayaran ku gan muat kalayan di PHP-keun duitna ka Ki Utai mitra kaum dangu cag urang tuna heula ayeuna urang caturkeun deui ngeunaan emo jeung Cepodin harita teh aya di setengahing perjalanan manehna rek nuju ka imahna Utai deui hari maksudna mah nyaeta meureun rek nanyakeun tina perkara duit nah duit teh salamet atawa henteu na jeung boga maksud anu sejena deui pangpangna mah manehna rek ngabejakeun yen cenah waktu ngudag eta dua rampog teh teu beunang kalah ka nyamos lantaran eta dua rampog teh geus teu kasusul tapak-tapakna acan kitu rek dodongengna ka Utai teh ngarah urang singkat teh nya mitra caturkeun ayeuna mo jeung Cepodin teh geus aya di bumina Utai we nya mitranya mohon teh dicaturkeun di jalana lah urang singkat we ye margi upami diaos sadayana mah ieu teh mo teh seueur pungkal pengkolna seueur luak leokna diantawisna wae mo teh hayang katangar nya kitu teh sakumaha cek dodongengna Ki Edas bakal nguar-nguar cenah aya kajadian rampog malah kajadianana teh di tempat anu biasa harita teh cenah mawa duit nyatana nu mawa duitna mah Ki Utai keur bayarkeuneun ka urang lemah wungkuk pamahanan tigan muat malah nepi ka didongengkeunana yen maranehna tiluan nyatana Utai emo jeung Cepodin nepi ka galunganana cenah ngaraponan eta dua rampog anu dua tah kitu mitra kaum dangu diantawisna upama seug diaoskeun ku Mang Barna sadayana mohon ieu mah urang singkat teh ngarah teu luak leoknya sok padahal itu mitra upami diaoskeun mah masih kene lami sumpingna ka bumina Utai teh gitu margi aya di antawisna masyarakat anu teu percanten ieu kana caritaan mo teh nepi ka ampir-ampiran pasea atuh ujar ke mah wadul cenah gedebus mah nya aya rampog cek nu sompral mah cenah ngetong loba ekol teu puguh cenah lah nyarita teh tong luak leo ka mana wae cenah teu seru lah
sok buru cena bayar ye lamun teu bisa mayar rek di demo cena jeung gan muat mah tah kitu palawargi upami sadayana di angos mah masih keneh panjang ieu lalakon teh nanging kumargi aya di antawisna mitra dangu anu hoyong engal-engal ditamatkeun nya kapaksa kumaha